Sok araranehda ari keur boke meuni hayang ngenyoh we jeung ngenyoh. Asa teu wareg-wareg deui. Aslina ieu mah bes aya nu sarua kitu teu. Ari keur teu boke mah nya sama aja sih. Sama aja pasti aya jajanna. Tapi ari keur boke mah meuni asa teu wareg-wareg henteu cukup sakali jajan teh. Jeung keur boke mah nya ngadak-ngadak di imah teh taraya opieun. Lamun keur teu boke jajan ge cukup sakali ge. Meskipun kur jajan cilok 5.000 misalkan. Terus opieun nu aya di imah awet jeung wareg wae deui. Gogoda meureun nya bes. Bae ah nya da jajan oge apal aturan aya batasna. Jeung sesuai kemampuan we nya jajan oge. Jiga ieu jajan lumpia bib kan murah nya cuma 8.000. Da nabung kudu jajan kudunya urang teh. Da moal kabeh dibeakeun jang jajannya bes. Da angger kudu inget nya jang masa depan mah. Ngan ieu mah meungpeung keur sehat sagala hayang nya sok we opi. Da ari geus geuring mah geuning sagala oge meuni pararayit. Nu penting mah aya we rezekina nya kanggo naon-naon nu dipikahoyong ku arurang teh. Amin. Sing sehat oge deui nu milarian acisna. Amin. Da si ayah mah saruana jeung abi beuki jajan bes. Ayeuna ditambahan ku bocil geus mulai beuki jajan, hayo we bolak-balik ka warung. Tiap aya nu bade jajan ieu mah gura giru ukeun acis sarua hoyong jajan. Tapi da budak mah mawa rezekina ketang. Lainnya cek si ayah cenah baheula abi lamun jajanna anu porsi loba teh cenah sok tara beak, tapi ayeuna mah cenah beak wae. Baheula mah nya lamun jajan terus abi teh teu seep pasti si ayah nu nyaepkeunna teh. Malahan ayeuna mah lamun jajaneun abi tos seep sok ukeun nu si ayah. Tibalik cenah ayeuna mah. Duka kunaon bes abi gebet jadi rewog kieu ieu teh.